Munseg urang daya kemikir saeutik wae tina sakatukangan kesombongan diri urang salaku manusia. Yen nu ngaranna hirup di alam dunia mah manusia teu bisa hirup nyorangan. Kangaranan manusia mah teu sampurna jeung moal bisa hirup nyorangan. Butuh batur hirup keur silih sampurnakeun nutupan sagala kakurangan. Teu saeutik nu adigung adiguna ngagugu hawa nafsuna nalika sagala boga diajar ngarasakeun jalma nu ripu jeung diajar ngarumasakeun diri lemah. Sabab sagala kaboga teh lain milik urang, rek sakumaha kawasana, rek sakumaha beunghar ku hartana, rek sakumaha sagala pisana, tetep manusia butuh ku batur nu maturan. Urang teh kudu silih elingan, silih bejaan. Eta sabagian tina kauntungan hirup loba batur, loba baraya. Teu saeutik jalma poho kana purwadaksi, nu antukna sok poho kanu maparina. Sangkan urang ngarasa lamet jeung hirup tentrem, hayu urang kudu bisa ngendalikeun nafsu ku jalan diajar rasa jeung rumasa. Keun deui eta kecap nafsi-nafsi teh. Dasa benerna eta kecap nafsi-nafsi mah bakal dipake jaga di akhirat, di mana sakabeh jalma dipenta pertanggungjawaban amal kahirupan urang keur di dunya. Rek dulur, rek batur, dalah kolot urang oge nu salawasna mikanya ka diri urang. Mangsa harita mah moal bisa mantuan estuning nafsi-nafsi mempertangungkeun jawabkeun amal perbuatan sewang-sewangan. Perkara letah ulah gagabah, salah ucap bisi jadi musibah. Komo deui ngarasa gagah dina perkara salah, bisi jadi suluh. Ti soledat letah bisa matak jadi musuh. Repeh leuwih alus, batan nyarita ku kulutus. Jempe leuwih hade, batan ngomong kagorengan. Nu sakuduna bodas lain tiung jeung kopea, tapi eusi sirah. Bodas can puguh tangtu bersih, nya kitu deui oge hideung can tangtu kotor. Tong sok ngaguaran kokotor dina diri batur, kotor jeung bersih dina diri sorangan oge ngabubruk jeung pabalata. Mengpeung urang masih keneh hirup aya di ieu alam dunia, yuk urang pada silih elingan, silih bejaan kana jalan kabeneran. Teu kudu ngabandingkeun diri sorangan jeung diri batur, cukup bandingkeun jeung hayam nu kongkorongok dina waktos janari. Saha nu pangheulana nyari inget ka pangeran, maka eta pisan nu bakal manggih kabagjaan teh.